Kader ting ieu ku asa begara reseki ang usaha he demi Allah. Kawan ieu teh uing teh mawa ka ditu cong neangan dukun. Cong Ngaruh ang udud bege udud ngapain beti batu lain mah reuh. eta meunang kene mentan uing mah kuntung komo. Ieu aya cong neangan dukun. Yang anu jama bisa tuh yeuh. Heeh, kau cong minta kabeungaran Rek nyaho di nyaho. Ai bising 15 menit di mah. Cong teangan. Dukun. Heeh. Uing hayang beungar Make tumbal tuh. Nyaho si lamun ieu mah naon? Jam rabig mah kajeun teuing cong neangan Tuh ke. Nyumbalkeun jam rabig. Menu goreng cong tumbal tuh. Rek na bener nyaho tah teu jamana. Tadi aya tangga caringin da pokona caringin. Kita ajak bedong, udah cicing si bailu ka itu, tong ajak bedong. Tempatnya nyaho teu nyaho tempatna jamana dindi. Mah ada aya tangkal gede. Yeuh, tangkal gede. Ko segintung gitulah. Bebe, urang mah paikeun we tangkal. Si Mbah di dieu si Mbah. Kalau zaman ge sakti pokona mah. Si Mbah. Cing atuh. Buat ayeuna poe naon ieu jigana ieu asa aya dina kelemeng dina keduteun mata ge bakal aya tamu ieu. Tapi kek jigana tamuna teh tamu zaman teh asa ruksak leuwih tina ruksak ieu. Tapi nya dah mudah-mudahan lah bising aya tamu maka dia ulah nu matak risi matak samar bae ieu. Ari simbah mau kur rek mere jalan ulah sampai nu nyitak bepi marah salahkeun. Tapi dah ilapat teh bener ieu he nu datangna teh zaman bukeun memujuna baluang jigana ieu jigana teh. Tara beunang di bobodo pirasat kieu mah jigana ieu. Kek bekal nungguan becing. Cenah tempat tadi ini. Kedem di tangkala gede aya kembangan eta teh gede dah pokona mah. Gimana na teh tangkal? Tuh kadi. Tuh tangkal. Tangkal gede itu. Tuh aya juga sakti zamananya an. Sia nu jiga uyag-uyag atuh. Sakti eta di babad bedog zamannya. Tuh tegetihan. Da bedogna tonggongna nu babad-babadkeun teh. Oke atuh. Launan. Tuh zaman itu. Cuma itu. Bangetna gitu. Yang sakti zamana, Bu. Adek. Bah. Ten. Waalaikumsalam. Kayo. Abah mah biasa abah keur kieu bae ieu. Moal masuk. Kayo lebat. Bah, masiun sih teh. Nasi. Siga galak. Tuh, da ompong untuk nage mangi ge mah. Enten, Bah. Banyak. Ngaganggunya, Bah. Puguh. Iya bade peryogi naon. Dari abah mah geus teu aneh da abah mah geus tadi geus aya pirasat cak abah teh. Curi abah ngokoper be sabulah teh mau dicekel kieu ku abah teh anggur ngerepok be kieu. Cekel deui. Ieu bakal aya tamu cing teh kitu. Berarti ieu heueuh tamuna. Tapi aduh aing wajahna asa bawa budak henteu dialusir mah henteu asa wajahna asa kararieu ieu juga pararah kieu. Tapi geus kajeun ge ditambahan ku abah geus kajeun. Puguh kieu cek Bah teh urang keder ku hirup ieu nya asa bingung kieu. Yo hirup kerendangan kieu cek Bah, pepeldagan pusing cek Bah ieu. Con ieu kondangan nu naon teh ieu. Nya hayang make teh cek Bah urang teh jeung kabeungharan ieu hayang Bah. Anu kitu bagus teu aneh cek tong. Abah mah udah tahu ti mana gampang gitu mah. Persyaratan abah mah lain nunkeun tumbal, lain nunkeun haram kitu mah tumbal mah. Sok ayeuna lamun si Otong bener-bener cenah rek ngarubah nasib sok turutkeun ti abah. Tinggal persyaratan ka abah mah nyandak be KTP. Lamun teu nu asli nu fotokopina. Ngan sakitu cek tong, gampang. Sok geura si Otong mah hayang naon bege kabual. Lamun si Otong bisa ngajalankeun mah. Abahna atuh geuning kana KTP atuh nya henteu teu kudu hayam hideung nu naon teu kudu. Geuning teh mah gampang tuh kudu tumbal teu gampang KTP mah aya tuh. Langsung mewah Iya bener Bah lamun cukup KTP jeung eta bakal kebuah segala. Tah lamun persyaratan eta teh ieu tong, lamun persyaratan eta ditempuh. Geus ku abah teh abah teh tinggal manggil dayang tah, da engke teh aya dayang. Dayang ti laut ge lain laut kidul laut kulon abah mah.
tak ada yang tengkete datang lawan persatan teh ke cekel ku abah teh nu mawa bit bodas dayangna lamun ponggawana yuna nu gagah lalakina mawa Mega Pro tah lamun dayang antara dua antara mawa repo jeung mawa bit tah eta nu rek nu kanterkeun hartana tengkete najis ting eta masukan jeung MBK aya dayang moal lain kitu atuh ari abah mah ukur bisa nanuki itu si abah manun kana kabeungaran manuki itu babari masih pengajanuan ge ke heula cici sok dongeng heula ka bener jeung abah mah mangkapu dayang beat eta mah MBK koperasi cek dong heuh ieu mah abah mah ngajalankeun dukun nuki itu abah mah bisana bener ke heula ulah wakarin itu ulah wakarin ke heula atuh aing aing mal menang komisi atuh di TMB kana jaga teh sia. Baju aing kalau kasaweh kieu goblok teh. Anjing. Mau apa?